Barudak nu aya di bumi tepang deui sareng Nini Oce dina acara Caki Carita Kitab Suci. Di dieu aya nu geulis yeuh, sahanya namina? Gepi sanes? Gepi. Ieu di dieu aya deui anu di kaca soca, ungu kaca socana sa ieu teh? Gea. Tah barudak Nini Oce bade nyaritakeun asal nami Israel. Nah, habet jadi Israel namina eta teh kenging ti mana? Eta teh kenging ti Gusti barudak. Tah barudak Nabi Ibrahim gaduh putra 2. Nyaeta Ismail sareng Ishak. Ismail putrana 12 teh sakumaha? Barudak 12 teh sakieu. Kumaha? Wah, 10 sareng 12 putrana. Putra Ismail 12. Putra Ishak mung 2 nyaeta Esau jeung Yakub. Tapi putra Yakub aya 12 barudak. Tah putra Yakub teh seueur aya 12. Sami sareng putra Ismail aya 12. Tah janten putuna Ibrahim teh seueur. Ah, ayeuna Nini bade ngadongengkeun Yakub. Tah putra Bapak Ishak, putuna Nabi Ibrahim. Hiji mangsa Yakub teh ngumbara ka nagri Paran. Sanggeus kitu bade uih deui ka lemburna nya Gepi sareng Gea sok nyaba kan? Oh soknya Gepi oge sok nyabanya. Iya. Nah, tah ayeuna Yakub bade uih ka lembur ibu bapana. Tapi di tengah jalan amprok ujung malaikat seueur nuju wengi. Yakub teh aduh eta sahanya malaikat manis seueur barudak. Tos kitu teh Yakub teh diajak gelut. Sanggeus kitu teh ku Yakub teh aduh tengah wengi gelut dugi ka janari. Sanggeus kitu anu ngajak gelutna bade ninggalkeun Yakub. Tapi ceuk Yakub ke ulah waka ninggalkeun. Kuring kudu diberkahan heula. Saur eta anu ngajak gelut tadi sing horeng eta teh malaikat Gusti. Nyandak dawuhan Gusti. Saur eta malaikat, saha ngaran maneh? Yakub kitu tembal Yakub. Saur eta malaikat, ngaran maneh ti mimiti ayeuna lain Yakub deui tapi Israel. Tah kitu Gepi sareng Geanya eta asal mulana ngaran Israel. Jadi sanes milih sorangan pamasihan ti Gusti. Eta di mana diseratna? Dina dawuhan Gusti anu nyarioskeun yen Yakub henteu disebut deui Yakub tapi dilandi Israel dina Kajadian 32 ayat 28. Sakitu heulanya barudak urang ningali heula itu aya nu datang geuning tepang deui sareng Nini Oce dina acara Caki. Dadah.